Nah, Rocky mau nih bang, abis barang minggu sih. Oh, Bob yuk, cawo buahan ki ya Bob. Mandu apa Bob? Euy. Cek naon. Ai sia laki-laki dangdanan kos awewe. Teu eling apa? Cek saha yang lalaki yang mawe tulen. Gandeng, mending bantuan nilepan baju. Ih, maaf, yang telepon. Dasar bencong. Beres kan nang sakitu aing. Siti, Raja, gara bawa ka dia tas Solo. Astagfirullah karaket le aing. Neng bawa neng teh. Imung aku awe pan lalaki meureun. Ih, sok ngedul-ngedul amat jadi adit teh. Aduh, kamu dek jadi istri solehah mu. Astagfirullahaladzim, minta budak kelara ribut. Enang deket tinggal kantap doang. Ambung keke. Aing nyeri aja, kena tunggul bieu. Aing marah, nek karena ribut kita mau sulu oge. Tetap sia angedul. Tinggal ngendi deh, coba dibawa. Sabar, aduh, cangkeng aing ieu nyeri. Ayo orang gerak balik. Ayo. Oh, aduh. Apa wis menang Can? Borokong, aing Can menang hiji acan. Maaf macan Pak. Macan. Ihi, sanu ngomong macan buat terjelas di bandring sakoy. Sama Pang terjelas tadi aya macan cek sia. Ayeuna aya bajing. Kumaha sih nu bener? Beungeut sia tah kos bajing kalapa. Tah bener Pang, mending urang ngalah kalapa daripada ngabanding sateu beunang-beunang. Ihi, sia kena kelebokan we nyambung. Teu bawa Pang ember mah teu mawa. Ember, ihi bewir sia tah kos ember. Ih, ngomong naon buat terjelas. Pang, sampean Pang. Abah, rek kemana? Abah rek ngari teu lajang. Ilu bah. Cicing wae di dieu, ulah ilu jeung abah rek kaleuweung. Mendingan ulin wae ujang mah nya, abah mah kaleuweung ge sakedeung ieu. Bob, yang beresan ngoren. Bokene semua. Tinggalkan weh. Tuh, panggilan itu yuk. Nah, tunggu aku tik tuh, kenalan tuh budak yuk. Orele. Kamu cingan yuk. Sih, sudah owe. Tinggalkan lah. Mana tuh? Aja lah ku plot aing we teh mah. Ilwan itu Coba, ngajak Bob itu Bob. Dang, ayo. Geng. Abobi. Asik, kayak penyemangat ya. Gandeng seruk dah. Rek naon sisa ka dieu? Kan yang nyemangatin Abobi supaya semangat. Iya, saya bencong. Cie. Kayak gelin semangat aing ieu mah. Era aing di baturan ku tanduk daang lah. Tanduk gaang Bob. Parah sih Bob, kabukin sorangan gitu sih. Bokin. Sia we bokinan teh jeung semua wadang teh. Iya, Bobi mah kitu galak ka Fatimah. Ih, Fatimah sia. Ngaran sia mah Usman lain Fatimah. Semua buruk itu dah. Bob situ cerik tuh sia, ayo sia. Gandeng sedah ayo orang main deui dah. Ayo. Kan nu kitu sama ah. Gerek pek jengkol aja. Bah. Naon? Aya naon deui? Itu samping AA ketinggalan dina itu urut sulu bieu. Aduh, gara cokot neng gitu neng. Embung aku awe sorangan. Sakedeung pan maek mantuan abah ieu mah sulu bah. Ngedul. Kumaha nyeri cangkeng, sulu deh. Neng, abah nungguan di lebaknya. Ini tah, ieu tah bah. Ayo. Tah.
Pong, angkalan oyak tuh. Ayam lawang apa, Pong? Coba, Pong, bandring, Pong. Bener sih, Kong. Pong, wenang, Pong. Ayo, sama support, Pong. Ayo, ayo. Aduh, tunger aing di bandring. Ih, cok aing hayam leweng. Orang sia bencong kenaon di dia. Siapa, Pong? Salang buat di bandring. Pong, coba, Pong. Tanya, kenapa main tadi dia? Astagfirullah, ku aing ditanya biar ku bolot-bolot teuing ceuli teh. Metik ente. Batur tenggalan teh stres ya. Ih, sanu ngomong keur ngala ente, bu alila sia ku aing nu di bandring. Siapa bencong? Karena aja di dia. Bencong sian bencong. Bobby jahat. Aing cara kanan. Astagfirullah, tibangku si Bobby meninya lindung kitu sia kos marmut. Pong, yang budak kunahan mewek di dia. Iya, gara-gara si Bobby. Oh, di udah babi. Maaf, Pong, babi nak. Coba bandring. Babi, tak babi na hareupeun aing di bandring sak ku aing. Tolong! Tolong! Sia kunaon? Lembur diserang ke Belanda. Balap kuda. Balap kuda di mana teh, Pong? Balap kuda dina nih sagala endah ceuli sia geus elor. Emang lembur diserang Belanda belah manana? Bener ih, tuh di situ. Tolong! Pong, emang bener lembur diserang Belanda. Kos nama bener, moal mungkin budak leutik ngabohong. Iya, ayo Pong selamatin Pong. Ayo Bobby aing bahaya. Ayo geus ayo. Nyakeun janda. Buru-buru amat. Lu orang tangkap semua warga, bawa ke markas, kita jadikan sandera. Siap bener. Ben, tewakan budak Ben. Sia nita deui, terek kolot sia. Aya tuh duaan, sieuna yang sorangan mah. Ai siapa yang tanya ke senjata jeung naon gunana? Poho aing. Rok, kumaha rok semua. Teu nyalain ke Bob, bingung Bob. Pasrah we Bob. Sugan we ke orang di Markas Belanda di beredar. Selalu di beredar mah ditu. Namun para pun kalele kumaha sia yeuh. Prajurit, ikat para tahanan, kita bawa ke markas. Siap bener. Perjalanan, tembak. Aing asa tegenah hate amat aingnya. Ingat wae aing kasih ujang. Abah. Tuh pan, aing mat ledor ieu. Tungtung na aing kene ieu nu mawa. Bapak. Lembur diserang Belanda tuh. Ayo orang tulungan. Hei penjajah, biadab lepaskan warga. Widih, ada yang so pahlawan nih. Kita apakan nih menir? Habisi saja orang yang berani membangkang. Siap, Bang. Sikap. Kok jadi ke aing sih sia mah? Sieun aing mau bedog. Ai sia tata di sieun we. Ya ho iya pan sia tanya ke senjata. PA. Baju rapi, menyerkel pistol hiji ewang. Wanina ka rakyat leutik. Ya, bapak aing bahlon bah. Kakak abah sih. Atuh pan abah mah gede awak itu. Awak gereja mah leutik. Mau bedog. Banget serem. Tapi tetep ya, bapak sieun. Aing boga abah borangan amat. Ulah sieun-sieun bah tibang nu kieu. Urang kudu wani nindas para penjajah. Oke lah, demi rakyat abah wani. Ayo. Belanda, lawan aing. Loba omong sia kolot-kolot. PA sia main tembak-tembak kayak pandak kolot. Duraka sia. Abah. Bah. Belanda biadab. Pantai sih ku aing. Gara cokot neng itu neng. Ih, mung lah we serangan. Satu dong pan amaik mantuan abah yang mau sulbah. Modul. Prajurit, bawa. Siap. Bangun. Hei.
cepat. Jalan cepat, Bang. Cepat. Ayo. Ayo, cepat. Cepat. Cepat, cepat. Cepat. Bawa. Cepat. Cepat. Jalan cepat, Bang. Cepat. Ayo. Ayo, cepat. 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 Dah. Jalan cepat, Bang. Cepat. Ayo. Ayo, cepat. Enak aing. Iya sulu kunon aya di dari ieu cenah. Abah. Naon ieu? Abah. Tenang deket tinggal kandak doang. Ambung kekeh. Aing nyeri aja, kena tunggulnya. Aing marah, nek kana ribut kita mau sulu oge. Tataba sia angedul. Yang ini dia dibawa. Abah. Cepat, yuk. Cepat. Aduh. Ayo. Cepat. Cepat. Astagfirullahaladzim, itu lain anak aing. Anak aing, Ujang. Sia kunaon? Belanda bajingan, biadab. Aing teu narima anak aing dipaehan. Pokokna mah aing kudu balas dendam. Diacak-acak gua aing markas Belanda. Abah. Ti, ieu kunaon, Ti? Ibang, Abah aing tinggal aing serang Belanda. Haram jada eta Belanda. Awanian nyiksa rakyat. Pong. Nanya kan si Siti jeung bapana si Siti. Agoler ke di dieu. Ditembak Belanda. Aldagna kuda. Kira apa? Murid atuh besian pateuh. Ih, cipok tutung sak aing. Tembak Belanda. Dagagna kuda, bolot. Geus garandeng sia, tenang Ti. Nama urang serang deui markas Belanda. Bener, Pong. Siti, aya Bobi ka mana ye? Tadi mah di dieu. Teu nyaho aing ge, aing datang ka dieu geus kos kieu. Kosa dibawa Belanda deh. Hah? Bawa Belanda? Bener sih. Pang, kumaha Pang, bebek anjing dibawa Pang. Sama kara careurik. Enggeus saya nama aing orang balas dendam. Dak. Yeu kosna pagawean Belanda. Aing teu narima ieu anak aing teu pika paeh kieu. Mang, eta anak sia kunaon sepanggil lain. Buset, eta tonggong mimbar eureum karak dikerok lain, Mang. Geus ya gandeng deh ulah ngomong. Geus Mang, tenang, aing urang balas dendam. Tuh tempok keluarga si Siti, parahe kabeh. Setuju, Pong. Aing teu narima keluarga aing dikieukeun, Pong. Pong, ileng Pong. Aing nyelametnya yang Bobi Pong diculik. Aing teu narima anak aing nepi ka paeh. Geus Mang, ayeuna urang siap-siap, urang serang markas Belanda. Sadak tadi ngomongkeun janda wajeng janda. Mana buat janda anak montok teh sih. Sanu ngomongkeun janda sih, bibir sia ta montok. Geus ya ulah ribut. Mendingan ayeuna urang kuburkeun ieu. Aju urang serang markas Belanda. Bener Samang. Ayo, Bro. ayo. Bantuan balot.
Abah, abah, mereka mana? Ulah jang, mendingan ulin wae ujang mah nya. Abah mah kalau geus sakedeung ieu. Mang, kunaon sih ngalamun wae? Aing itu anak aing pong. Geus mang, tong dipikiran kabehan ge sarua mang, ayeuna kabeh para raeh mang keluargana si Siti. Mending ayeuna urang siap-siap ayo. Urang balas dendam mang. Urang bantai kabeh. Pong. Kumaha deui atuh pong? Anak hiji-hijina mangkaning. Makanya ku aing. Pokoknya mah aing arek balas dendam pong. Geus mangnya sing sabar mang. Enak urang berjuang. Urang bela rakyat jeung tanah Sunda ieu mang. Urang basmi kabeh penjajah. Sakalian mang urang selamatkeun tu rakyat nu dibawa. Pong nuhun pong. Aing ngelera paeh demi rakyat, demi anak aing, demi tanah Sunda ieu. Bener mang. Ayeuna mending urang istirahat mang. Urang siap-siap jeung isukan mang. Demi rakyat jeung tanah Sunda urang mang. Merdeka, merdeka. Geus saktanya heuy nya. Mana ya heuy na geus asak can. Heuy, saha nu meulem heuy buas kong. Siti Sarecan. Sama melawan ditinggalkeun. Ihi, ditanya ku kolot malah ulang heuleung teu jelas. Si Siti Sarecan. Hah? Manggang macan. Siapa menang macan di mana? Rek manggang macan. Wah edan. Macan. Si Siti Sarecan bolot. Malam heuy aing mah hayang nage. Malam macan mah teu harayang aing. Sia tadi malam heuy, malam macan mending saya nonggeng ayeuna koeng dirojok jadi beuleum. Sia budak. Kalah ribut sia mah. Ayeuna mah urang kudu persiapkeun diri. Isukan teh urang arek perang ieu jeung Belanda. Beusinan Belanda nyerang satipeuting. Udah siap-siap, ulah ribut wae coba. Gimana huina, buah mah suluh kabeh lah. Aduh. Wah. Ini malar aing eueuh hui mah di dieu. Kong. Bokin sia calang apaan ya? Bener-bener eta mah budak lila-lila koeng ditombak ge. Sia madak raribut wae. Kalakuana. Kajeun manehna mah sina nungguan si Siti di ditu, bisa Belanda. Acis. Usman. Gelas sare sia, busiku kelong sia. Ambong aing Pong. Pelan Pong. Sia jaga-jaga ulah sare sia Pong ya. Oke siap Mang. Imang sare. Beres. Pong, kudu siap siaga Pong. Siap Mang, pokoknya mah aman. Usman. Fatima Usman. Bencong, lain geura molor sia ka ditung seputing oge. Embung ajuke sia macem-macem kae. Buset, emang aing teh normal. Ih, pandang seksi tuh. Ih, seksi di mana? Ping-ping kos dungus awi, bala. Najis. Ih.
Allahu Akbar. Aisyah tuh sholat. Aing bingung. Aing salat apa kamu kena? Apa pakai pecinya? Aisyah deui. Jadi jelema, awewe lain laki lain teu jelas. Ya Allah, liman hamidah. Assalamualaikum. Aing sih kunan cerik. Aing bingung. Aing geus boga sasadeuy. Aing rek harapkeun sadeui coba. Sabar. Sarua kabehan ge. Ayeuna teh urang tersulit nya. Tenang kayak orang balas dendam ke Belanda. Sabar, sabar. Pong, siapa kan masa doang sih aing teu ngarti. Lain sia nu teu ngarti, ceuli sia na bermasalah. Oh, ke maca bismillah, Pong. Kudu ngatohnya, kieu lah. Itu sarang me amat kermoro bagong apanya? Itu si Bobby. Bob. Tembak. Astagfirullahaladzim. Si Kokong mah. Ranah eta. Si Kokong dan sampereun. Modar sia. Kokong teh tembak itu. Aduh, Kong. Kerja yang bagus. Ayo cabut. Kong. Kakak. Giliran, Pong. Benar, Pong. Mending urang ngalap-alapa daripada ngabadai serta benang-benang. Ih, sia kena kelebokan we nyambung. Nih, teu bawa Pong ember mah teu mawa. Ember, ih, bewir sia tak kos ember. Ih, ngomong naon buat teu jelas. Pong, kumaha, Pong? Pong, budak naon mewek ke dieu? Iya, gara-gara si Bobby. Oh, di budak babi. Maaf, Pong, babi nak. Coba bandring. Babi na hareupeun aing di bandring saku aing. Iya teh tadi meuleum hui, meuleum macan ning saya nongkeng aing aing dirojok jadi beuleum. Mana kui, namu ayo. Kasih kenal dinya. Belanda biadab. Teboga hate. Pokoknya mah urang kudu balas dendam. Urang serang markas Belanda. Benar setuju. Pokoknya orang balas dendam ke Belanda. Semangat. Aisyah yang ngomong semangat, namanya serem-serem na acan kos aing ye. Semangat. Kitu ta. Semangat. Ihe, saya bencong. Gos Usman, urang selamatkeun warga sebelum korban loba deui. Usman, Fatimah. Geus dah ayo. Ayo. Stop. Ada apa? Lapor bener. Sandra ada yang terluka. Apa jangan? Bikin susah komponi saja. Buang. Ya, buka sita. Buka we ku sia. Tadi uga we enak sia. Buka we duana yuk. Ayo.
Ayo jalan. Bawa, jangan sampai ada yang terluka lagi. Ayo, go. Apa weh? Apa-apa? Nyebut. Nyebut. Jemput, awas ketepon, awas. Balik bang. Ayo. Kesini, yuk. Ayo. Pelanda pang. Siapa yang di situ Mau iya, sebencong buka di itu dah. Aduh. Ih. Kan kuaing tak Belanda. Kupona main kudu balas dendam. Paehan kuaing. Cong, bekap cong. Siap, cong. Alau. Cih. Putra si Panji. Bek gue sama ngebekam na ih. Parangain po. Penyusup, kabur. Bunyi. Aduh. Ngocel deh. Yuk. Ayo Catpong. Enggak, segi saya orang tinggalkan bawa tas di tanah. Bau amat. Hidup mah kena Belanda. Li, lu bawa mo. Ti. Tuh mending saya selamatkan budak we tuh nulain tuh. Selamatkan we. Bawa ke tempat nu aman. Aja sih aku mah Bob. Aing kementuan budak aing mah. Hayo tuh ayo buru-buru. Aing basmi para penjajah ya. Bob yang ini Bob. Hayo ilu dah. Iya aing terlepas kincalan. Lepaskan lah ya. Bob tuh budak Lepaskan ya. buru. Lepaskan. Lepaskan. Tah. Ayo. Bisa gak itu dah. Ayo Bob, punah neng Bob. Ayo, bisa yuk. Ayo. Bob, kemana orangnya? Ada mau mending orang pisah werok lah. Sama kok bisa sih?
Lu bisa sih mah. Jadi share ke mana ya? Gua jahit aing. Kenangan budak lah sih mah. Jualan kabang gede mah Bob ya. Ya roknya, cek papatah ge. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kelas cakep, panen pantun dia mah. Terus nana tuh artinya tak? Ya, bila ada umur panjang ya, boleh kita berjumpa lagi. Itu Jualan pisau ya. geus pisah lah weh ayeuna mah. Jangan budak. Tuh, Tadi itu tuh. saya jaga dirinya. Heeh, ada roknya sinya. Bob. Bro tuh. Mampus. Mana ibu budaknya? Reneng anak. Aduh. Aw. Aduh. Kemana sih ya? Aduh. Bencong ke sayo benang tuh. Paeh. Sama rek perang malah murung ku tayu. Iyan Pong. Buru dah. Nggak usah di dia aman. Teh orang sieun teh. Mau di dia mah aman. Ternyata kalian ada di sini. Jangan bergerak. Kumaha teh, urang sieun. Tenang, sabar. Rek naon sia company biadab? Jangan banyak ngomong. Sekarang kalian orang mau kemana lagi, ha? Reka mana we lain urusan sia, reka alpa ke reka warteg lain urusan sia ya mah. Sekarang lebih baik kalian semua ikut saya ke markas. Sudi najis aing. Mampus ya, masih kan dek ngelawan sih ha? Lepaskan yang yos ya. Masih yang ngelepas, ya. Paling beres syarat. Beda dua pilihan kau sih ya. Serek paeh di dia, apa sih kau yang dilepaskan? Tawanan nu tadi, bawa baik deh ka dia. Lucu sih ya. Lebih baik aing paeh di dia daripada jadi pengkhianat bangsa ku sia tah. Ye, sama tangan. Pong, bisa Bobby Pong. Iyo, kiri naon kan ya? Pong tulungan Pong, yang bebek aing Pong. Kayak gini tolongan tapi yang lir ya. Irilah siapa? Jago secong. Belajar di mana? Tapi emang ditelan. Pong, apa baik Pong? Udah lepas tenang ya. Dasar kalian orang-orang bodoh. Bisanya cuma membangkang saja. Dasar sia company biadab sia wani nak awewe. Banyak omong, lebih baik kau mati saja perempuan sialan. Bisa teguh naon? Alhamdulillah mang. Iya baru dak aman. Aman. Nges ayo balik ayo. Hei. Mang. Jajah karat. Modar siap penjajah keromot.
1976. Baik.